Lieur mah geus biasa wa. Lieur kunaon? Lieur ku hutang. Pamula mun nagih loba mah rieuh kana sirah wa. Tapi apalah dayaku ketika tidak ngahutang kadang-kadang teu boga duit gitu wa. Tapi sok sanaos kitu cek bahasa kolot mah meureun kieu wa parendene kitu genteng-genteng ulah potong wa. Harus melangkah walaupun perih terasa. Tidak boleh menyerah walaupun langkah ini terasa susut gitu gak ngalengkah nanti susut pisan tapi kekeh kudu ulah eureun lamun eureun bisi titajong. Jadi pada dasarnya orang teh pusing manggeus biasa, tapi bagaimana cara mengendalikan pikiran kita agar tidak lebih ngedrop gitu cenah. Ya, walaupun sebetulnya sih jika berpikir keras malahan mal da lain aya solusi kalah leuwih lieur. Gitu. Da eta mah udah jadi ketangtuan hirup ai lieur mah gitu. Sakur-sakur otak masih bisa berpikir mawa kekeh wae permasalahan mah selalu ada, tapi bagaimana kita menyikapinya dalam hidup ini dibawa enjoy aja gitu meren bener nawa gitu dah. Ya jalannya tidak lurus-lurus amat gitu, kadang-kadang kayak jalan oge lamun lurus ya gitu tidak ada belokan jeung tanjakan mah tidak asik. Tapi sebaliknya kalau jalan ini rada luak leok ada pemandangan yang indahnya gitu kan, yang di pinggirnya ada body aduhai tai tapi betaheun tak begitupun hidup pasti ada liku-likunya, kadang-kadang mariet, kadang-kadang teboga duit, kadang-kadang teboga beas gitu kan ya Wak. Tapi kudu kumaha atuh kita tidak bisa menyerah dalam hidup ini, harus terus melangkah. Bisi kageleng roda kahirupan cenah wa, berarti kahirupan teh aya rodana wah ho. Roda kahirupan teh naon teu nyaho urang ge teu nyaho tanyakeun wae ka batur kan nu nyaho. Hah. Aduh, konten gawe menanaonan hanya sebatas kangen kalian aja sih. Malam Jumat wah, lo bajurig nyeliwurik kalau anu newo-newo. Tapi orang teh ulah sok kabawa ke wah gingsirkeun bae da geus aya porsina masing-masing. Ya meureun jurig ngobrolna jeung jurig deui nya jalmi sareng jalmi deui kitu we. Nu matak nu mawi sirah botak katinggang awi tak taksiran tak taksiran sirah botak disisiran gitu. Tentukan langkah ini harus kemananya melangkah. Jawabanana adalah teu nyaho. Urang ge sarua wae lieur. Siga nu keur lieur ayeuna. Unggal poe urang teh nyeun video teh han lieur we jeung lieur heuh. Mentak tarang kalega-lega kieu teh naon kurieu tuh sarua wae gitulah. Apalah dayaku ketika harus seperti ini jadinya. Pemajikan jauh di Arab sana, baju seseuheun gitu kan ya. Tapi namanya hidup kekeh harus terus ka mana terus ngagujubar gitu. Yang punya bahasan versi Mararaneh sok buru kirimkeun ka makarwangimedia@gmail.com gitu tahu. Yang akan kita kupas sama-sama permasalahanana lain matak bener malaka leuwih rumit sakitu nu kapihatur wa assalamualaikum isukan denya.